Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pepes Anjasari, saya guru bahasa Sunda di SMKN 1 Ciasem, Kabupaten Subang. Di dieu abdi bade ngajelaskeun materi novel anu aya di kelas 11. Anu kahiji aya wengenan novel atau pengertian novel. Novel nyaeta carita rekaan anu relatif panjang dina wangun prosa sarta miboga alur, carita jeung karakter anu kompleks. Kulantaran panjang, novel biasana mah sok mangrupa buku. Jadi novel di dieu teh mangrupa carita rekaan atau rekayasa atau fiktif. Anu panjang caritana teh relatif panjang dina wangun prosa. Prosa di dieu nyaeta teu kauger ku aturan sarta miboga alur, carita jeung karakter anu kompleks anu ngabalukarkeun eta carita teh jadi panjang. Anu kadua aya sajarah novel. Judul novel Sunda anu mimiti medal atau terbit nyaeta judulna teh Baruang Kanu Ngarora anu ditulis ku Deka Ardiwinata dina tahun 1814. Anu dipedalkeun atau diterbitkeun ku Balai Pustaka. Novel Sunda teh lain dipangaruhan tina sastra Indonesia. Sabab dina sastra Indonesia kakarak aya dina tahun 1820. Anu judulna novel Azab dan Sengsara karya Merani Siregar. Jadi lamun urang tinggalnya dina tahun medalna novel Sunda teh mimiti aya nyaeta dina tahun 1814 dibandingkeun dina novel sastra Indonesia anu medal tahun 1820. Rupa-rupa novel. Anu kahiji aya rupa-rupa novel dumasar umurna. Jadi bacaeun dumasar kana umurna. Anu kahiji aya novel barudak. Anu kadua aya novel rumaja, anu katilu aya novel dewasa. Rupa-rupa novel anu kadua aya dumasar kana eusi caritana. Anu kahiji aya novel silih asih, anu kadua aya novel keluarga, anu katilu novel sosial, anu kaopat novel misteri, anu kalima novel sajarah, anu kagenep aya novel jiwa. Urang jelaskeun rupa-rupa novel dumasar kana umur. Anu kahiji aya novel barudak. Nyaeta novel anu eusina pikeun bacaeun barudak. Anu kadua aya novel rumaja. Novel anu eusina pikeun bacaeun para rumaja. Anu katilu novel dewasa. Nyaeta novel anu eusina pikeun bacaeun urang dewasa. Biasana galur novel dewasa mah caritana leuwih kompleks. Ayeuna rupa novel dumasar kana eusina. Anu kahiji aya novel silih asih. Nyaeta novel anu nyaritakeun cinta asmara tina palaku utama. Anu kadua aya novel kulawarga. Nyaeta novel anu nyaritakeun masalah keluarga palaku utama. Anu katilu aya novel sosial. Nyaeta novel anu nyaritakeun atawa nyoko kana masalah sosial masyarakat. Anu kaopat aya novel misteri. Nyaeta novel anu nyaritakeun hal-hal anu ngandung rusiah atau misteri, rahasia rusiah teh nya. Anu kalima aya novel sajarah. Nyaeta novel anu nyaritakeun ngeunaan kajadian sajarah. Anu kagenep aya novel jiwa atau psikologi. Nyaeta novel anu nyaritakeun kaayaan kajiwaan. Nah, di dieu aya contoh judul novel Sunda. Nu kahiji tadi teh anu mimiti medalnya. Judul novelna Baruang Kanu Ngarora karya Deka Ardiwinata. Anu kadua aya novel Carios Agan Permas karya Juhana. Anu katilu aya novel Pangeran Kornel karya Raden Memet Sastra Hadi Prawira. Anu kaopat anu terkenal ya anu kawentar aya novel Perang Bubat karya Yosep Iskandar. Ayeuna urang lebet kana unsur-unsur novel.
Novel teh miboga unsur anu sarua jeung sastra liana nyaeta aya tema, galur, latar, panokohan. Panokohan teh diwangun ku palaku jeung watek. Aya puseur paniten atau sudut pandang jeung amanat. Anu kahiji dina unsur-unsur novel nyaeta aya tema. Tema teh nyaeta inti pikiran atawa ide pokok atawa puseur implengan tina carita novel. Anu kadua aya galur, mangrupa leunjeuran carita atawa lumangsungna carita. Galur teh dibagi jadi 3 bagian. Aya galur maju, aya galur mundur, jeung aya galur campuran. Anu kahiji galur ngaguluyur atawa galur maju teh nyaritakeun carita ti mimiti nepikeun ka akhir. Lamun diibaratkeun manusia mah ti mimiti ka kandungan nepikeun ka maotna. Anu kadua aya bobok tengah, langsung kana masalah atawa tengah-tengah carita. Anu katilu aya ti tukang atawa mundur, nyaeta nyaritakeun ti tungtung carita terus engke aya flashback. Anu katilu aya panokohan, palaku jeung watek. Beda jeung palaku anu ngalalakon dina sastra buhun, palaku dina novel mah umumna manusia. Salaku pribadi, palaku anu ngalalakon miboga watek sewang-sewangan. Watek anu aya dina diri palaku bisa katingali ku sababaraha cara. Anu kahiji ku tingkah lakuna, anu kadua ku jalan pikiranna, anu katilu ku ucapanana, anu kaopat ku gambaran wujudna, anu kalima ku gambaran langsung. Nah, panokohan ngeunaan jumlahna palaku teh ngalalakon aya nu ngasa urang, aya nu leuwih ti saurang. Palaku dibagi jadi 3, nyaeta aya palaku utama, aya palaku pembantu, jeung palaku tambahan. Watek oge dibagi jadi 3 rupa. Aya protagonis, aya antagonis, aya tritagonis. Protagonis nyaeta palaku anu sifatna bager, biasana jadi palaku utama. Anu kadua aya antagonis, palaku anu sifatna jahat, anu nunutur, anu ngembangkeun carita jeung palaku utama. Anu katilu aya tritagonis, anu sifatna netral. Anu kaopat aya latar atawa setting, nyaeta tempat kajadian anu aya dina alur carita dina karya sastra novel. Ieu istilah mangrupa terjemahan tina setting. Maksudna nuduhkeun waktu jeung tempat tumangsungna kajadian anu dicaritakeun. Lian ti latar anu nuduhkeun waktu jeung tempat tumangsungna kajadian anu dicaritakeun, aya oge anu disebut latar kaayaan atau suasana. Maksudna anu ngebrehkeun kaayaan atau kajadian anu karandapan palaku anu ngalalakon. Anu kalima aya puseur sawangan atawa sudut pandang. Aya jalma kahiji, jalma kadua, jeung jalma katilu. Jalma kahiji katingali tina kecap kuring, abdi atawa urang. Jalma kadua ngagunakeun manehna atau anjeunna. Jalma katilu biasana digunakeun ngaran tokoh atawa jalma. Unsur-unsur novel terakhir nyaeta aya amanat, nyaeta hal atawa maksud nu rek ditepikeun ku pangarang dina eusi eta novelna. Ayeuna asup kana ciri-ciri novel Sunda. Nu kahiji, wangunna prosa atau fiksi. Jauh leuwih panjang tibatan carpon. Keur ngagampangkeun upama dicetak cukup keur sabukueun, upama dibaca nepi ka tamat moal cukup ku setengah jam. Anu kadua, ku sabab panjang, tokohna loba, sarta kajadian anu dicaritakeun oge bisa rupa-rupa jadi ngaran cabang kitu. Jejer eusina biasana nyaritakeun kahirupan sapopoe. Sakitu wae materi novel ti Sim Kuring. Hapunten bila aya kalepatan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.